Punten. Mang. Alah, geuning ieu. Mang Ibing eta Mang Geuning Ibing. ieu geus aya Mang Utun, Mang Ukok, Mang Dadi kumpul. Manawi nama teh tami gadong ngagayot kitu tangantosan kapaksa we hoyong hahaliangan heula itu mah itu. Ieu puguh kewajiban kudu mantun cenah ieu lah. Mohon abdi ge. Cik kadikeun kacapita ka dieu. Nah, kayaknya nyangakeun abdi nyangakeun. Alah, asa Nyelangan. Sumohon panjalan. Udah telat ya datang ti puguh. Sumohon aya naon atuh gangguanana ieu teh? Beca tiga berus ka sumur. Uluh tiga brus. Nya, Disangka teh kalegleg gitu. panas riweuh. Tulungan tukang becana dilongok eueuh. Ditanyakeun ka tetangga hiber. Becana aya wae. Beca kitunya aya beca. Jang-jangan. Nyeta tuh. Cik ah cik urang mantun ah. Ceng. Urang ngawitan we nya Mang Utun. Nya Mang Utun. Kukus ngelun kamanggung neda papayung. Kukus ngelun kamanggung neda papayung ka Batara neda suka ka Pokaci neda suci. Pun paralun kasang rumuhun ka Batara ka Batara nagaraja ka Batari Nagasugi. Batara pangraksa jagat Batari pangkurip bumi ampun paralun. Puna paralun kasana panyeket tele kabayu pangusap sukma kacai pangurip diri kalema pangudang rasa pijamangeun Mang Utun dari mulang. Pun paralun ka Pohaci dang dayang Sri ka Ambu Sari Pangasih ka Ambu Sarining ngebumi ka Ambu Sarining hurip ampun paralun. Ahung 70 kali 7 ahung. Heuh, karena kitunya ngalut. Renyut teh segala. Ahung guru limana putih lemah dempak lemah dampit lemah cikal lemah bakal lemah panginungan rasa nu nyangga sareng kakujang ahung na kabuyut bupung ulang alung di tengah camentrang herang mata wene beureum koneng lang sinulang nyereng kebeng asal nyusuk buluh bulung asal nu mabak pakuan ahung paralun. Hunga paralun ka gunung bakal kacatur kalemah bakal kasaba katangkal bakal kapah pra kacai baris kasungsi. Uluh. Cihaliwung nunjang idul Cisadane nunjang ngalera Cihanyuang nunjang etan Cipecang kiruh Tigirang Cika punung ulah punung lulurung 7 ngabanung kadalapan keur disorang. Ahung guru linggas tak bahe sajeroning raja henang raja hening punah ku raja pamunah. Bumi Rucita jagat Rucita jaya sang Karawisesa nektek lenyeur nilas adegan kabeh siluman sileman jayana mangkasing sedana beunang ku aing. Aing nyaho Ratu Sia nu calik di Gunung Gunung Bukit Buligir Putih palias punah ku raja pamunah. Punah. Amit nadawidi sejaharaya papantunan bisi hariring teu uni haleuang teu merenah ulah ngait kana pikir ulah rengat kana manah tumul sirungan catang akaran muga bangblas ku hampura. Leres. Amit nadawidi amitan kanutos bangkat pinah alam ku wayahna lumentang di alam panjang wae padang nagara tunjung sampurna. Pun paralun mun mapadane musik-musik nu keur calik ngobah-ngobah nu keur tapa. Bisi aya nu kasebit nami keur alit bisi aya nu kasebat jenengan keur budak nadagungnya paralun menta jemara hampurana. Lain Mang Utun lain diri kumawani. Lain. Teu wani Mang Ukok bisi kabadi. Ingat tenang.
lain diri kumawantun tewantun bisi kasiku palias Mang Dadi niatnya campah Kanan. amit-amit dawi di kamah Jamrong nu ngagegeh Bandung Kulon kamah Dipa nu ngagegeh Bandung Wetan kamah Naya Genggong nu ngagegeh Bandung Kaler kamah Raksa Bujil nu ngagegeh Bandung Kidul amit-amit muga diraksa diriksa mugi diaping dijaring anu kiri anu dengki anu jail kaniaya pangingkirkeun pangingkakeun pangepet Raja kula Raja Pamunah jadi haseup anu ngelun kamanggung kamega mendung turun ngajadi hujan poyan silantangan nyinglar kalangan harungan balungbang mangka balungbang ngemat jalan ngabulungbung bray nyingrai lalang sepuri apsari nyingrai diunai poha emak lagi cari tanah langsung ya gantung teren atuh ayeuna kacarioskeun zaman baheula aya hiji raja raja zaman baheula jujulukna Sang Prabu Cucunguk Wulung Sang Prabu Cucunguk Wulung nu ngasta kaprabon di karaton Nogmonyong Karajaan Sayang Kaak hebat Ari cariosna ye sang raja kagungan hiji putra istri sata puputon sekar kadaton kemang soca buah manah Ari ye putri kumaha gitu kumaha kakasihna Nyimas Putri Roro Inem Inem. abongnya putra raja tedak menak sayang Kaak ulu kumata ye putri Nyimas Dewi Roro Inem ketang Roro Inem geus kawentar kasanagara kacapangan balarea putri geulis kawanti-wanti enakna kabina-bina geulis bawani ngajadi enak lain kupang reka geulis nyaan geulis beh ditueun pisan kumaha rupana teh geulis cek pisan babasaanana nya sanajan dibandingkeun jeung Muhammad Ali masih keneh geulis ieu putri Muhammad Ali teh urang mana teh Mang Iping urang Bayombong mun teu salah mah Oh, eta teh. Urang bayong mah uka nyaho. Urang bayong mah tukang sapi. teu geuning aya jelema ngarti mah Ngerti. cenah ieu Mamang Utun Nya. cek anu kungsi ningali kumaha geulisna ieu putri Nyi putri teh raraina ngabulan purnama damis lir bulan sapasi lemes kulit lemes limit matak tijuralit reungit matak tisoledat cak-cak sakumaha lemesna eta Mang Utun Jika nama katinggalina ngucur atuh kitu mah atanana teh naonana teh? Cahayana teh ngucur colena dalam hati mah teh lepat gitu kok. atuh halisna ngajeler paeh pangamung kuwung-kuwungan Gitu. paneuteub cureulek geugeut ari imut matak kairut matak kolohok Mang Ukok matak calawak tukang kenang ari dadegan salirana kumata jangkung henteu penek henteu salira awak sampayan angkeng lengit lir papanting ulah tunggu ampo timpu angkat lir macan tenangan ngalenghoy teh ngalenghoy Nya ngemplat. kitu ditata saliwat tuning matak dibelat anu geulis Nyai Putri ngan bae dabong manusa atuh Mang Utun Mang Dadi kumaha atuh Mah gitu. ari manusa teh kapan taya nu sampurna kitu deui Nyai Putri kacawadna tengan hiji Halo. naon sakitu geus sawawa geus liwat mangsa rumaja keuna kana paribasa haur geulis ciwaringin geulis-geulis ese kawin Oh, eta engkol. nah kumaha pangna kitu tah
bareng cenah teh nu ngalamarnya. Nya. Ih, lain Laku. lain telaku lain taya nu ngalamar Nah, Kumaha tuh? dan nu ngalamar mah taya towongna belum. cek babasana teh mah sarjana ngantai Aduh. insinyur ngahunyud Aduh. doktoranus nyayud anu ngalamar kaki putri ngan putri estu tampikan Aduh, hanya anu ngalamar teh saurang morulang bari honcewang itu alim ieu alim itu mung ini ogah Meureun ieu eta mah putrina tuh eta meureunnya pan teh eta putri sakitu geulisna pasna menepi ka ngabreng kitu nya teh meureun nu eta nu narosan Ih. cara rametu meureunnya kitu tanya ieu pisan Hah? anu matak bingung ratu matak susah manah raja sang Prabu cucunguk ulung Aduh. cariosna hiji mangsa mata sang Prabu ngandika kasih lengser kokolot karaton maksana ngajak badanten gerem gentem sonten sang raja mata wah walengser amuing Lu eta uang apaan ieu uwa Gusti bade aya pikeun saeunaon nun wate asara reuwas disaur ku ratu diangkir ku dampa Gusti pangapunten dampa Gusti teh aya pikeun saeunaon nun ieu walengser ngajak kula ngangkir sejak rek ngajak padami ngeunaan anak kula ameng ari kitu kumaha non ieu wa sanajan kasebut ratu kaula teges hayang ngasuh incu lu tang tos uang ari anak kula nyai putri nepi ka ayeuna can kelemeng-kelemeng boga salaki kan aya jodoh ya mohon ecek kilengser ari kitu nun ari nu ngalamar mah loba wa lain hiji lain dua para menak para santana malah para putra raja mun dihitung jumlah jamlehna nepi ka poe kamari nu ngalamar anak kula geus aya 7.777 jelema amoing kaci ari saterasna nun keola tua memeh ngobrol memeh hayang ngalagu heula nun oh rek ada geus ngobrol kok masuk gampang lieur kan tenan uang mau aing ngobrol sareng raja mah gugup
salajengna kumaha Gusti? Tak kieu wa. Keur mah anak kula Nyai Putri loba nampi kula sorangan ge bingung. Nang tukeun saha nu mana nu kudu jadi minantu. Cik ayeuna mah ka wa kula men tabung bolongan. Saha kira-kirana ceuk wa nu kudu jadi minantu pisalakian Nyai Putri. Ke. Eca manyawi jampal Gusti. Nah 400 aya nu ka mana saha-sahana nun? Ari nu kapikir mah aya ngan nyaho cocok tenteuna. Antarana wae wa demang pasiksa. Tak kumaha lamun kadinya. Amuing kadinya mah teu panuju pisan. Eta mah menak papalingpang parentahna sok sakahayang mata lieur nu ngabandungan nun. Gerawe mangga emutan nun. Mata Teu pupuguh der ngaluarkeun parentah. Halo. Ngawulu ku sawah teu meunang ku muning tapi kudu diganti ku ucing. Yo deui parentah nu lain-lain. Halo. naon deui tah? Kabeh awewe kudu ngaheum-heum bancet. Lalaki nu geus karolot diwajibkeun ngolomoh bangkong korodo. Pan teu puguh sanes. Kantenan gitu. Beuri weuh ari kitu mah tua. Ke kumaha lamun kumaha lamun kademang garapa menak someah dipika nyaah kurayat wa. Tah mun kadinya ulah pisan nyaan menak someah ngan eta mah menakna sok pupujieun. Pupujieun kumaha tah pupujieun teh? Yo mohon pupujieun nun kajeun ngacapruk nu penting asal kapuji asal katangar ku balarea. Nya. Geura emutan ku dampal Gusti. Waktu usum kerja bakti bebersih. Hayang kapuji ku tatangga hayo tangka kalapa dihamplas. Malah terus dipalitur. Pan asa teu pupuguh. Kantenan we. Aya hiji deui picaloneun nun saha teh wa. Atuh kumaha mun ku haur dugul. Luh. Pan kacatur eta maluhur ilmu nun. Tah. Ari wa kumaha? Anu matak diajukeun ge wa masih tadi Gusti teu satuju. Setuju cenah. Jadi wa teh teu satuju. Nah wa sumohon eta ku haur pugur luhur ilmu cemar pangabisa ngan edas Mang Utun. Nah kumaha kitu? Eta ku gede buah gede waduh. Kumaha waduhna teh wa? Ari geus ka waduh tara diukur ngabohong teu kira-kira. Alah, Geura we Mang Utun. kumaha kitu? Majar teh cenah manehna teh mangna hanjian jago badminton. Nya. Pan teu puguh di mana aya hanjian boga mangku. Kantenan. Teu puguh. Ari kitu saha atunya kuduna. Kumaha lamun ka dalem patinggi. Wah eta mah komo menak nyanyahwanan. Allah, eta teh. Segala-gala teh sok hayang bener sorangan. Nya. Aduh. Eta we nun. Kumaha kitu? Kapan tos ini tos pada terang sanes. Yen badminton teh merebutkeun piala Domas. Sanes Thomas. Thomas, urang. Oh. Thomas, malu geus kolot sok balelo. Tah, kapan sararea ge pada uningan nun. Nya. Pantos terang salemur ari badminton teh di Kuala Lumpur. Nya. Tapi cek menak nu eta mah keukeuh peuteukeun di Garut. Pan wah keuheuh. Pan kantenan itu. Montong kadinya ulah tanpa Gusti. Aduh, kumaha teuing atuh ieu teh nya. Kumaha wa atuh kula jadi bingung. Nah bingung teuing. Bet seueur teuing emutan. Udah kumaha tua. Ari cek wa mah kieu mending oge ayakeun we saembara. Tah, gitu mah. Saembara. Saya marah.
Nah, kitu marana kahartos tah nya. Hartos wah kitu mah. Hari saya marana eusina teh kieu wae atuh. Kumaha tah wah? Kula rek ngajukeun pertanyaan ka para raja ka anu ngalamar. Sing saha anu bisa ngajawab eta pertanyaan, eta anu bakal jadi minantu kula. Atuju ai kitu mah atuju. Jong ayeuna mah uak ka alun-alun. Udah takwa benek kabuyutan, bejaan kabeh rahayat, sina ngumpul di alun-alun bejakeun rek aya saemara. Mangga tunun. Permios pada ka alun-alun kasadayana. Mangutun. Kulan. Kurang ka alun-alun. Mangga. Bawa taruas. Ruah. Aya lain ruas. Benek kabuyutan. Nya. Kasan teh dek kalajangkri. Ah. Nya wah. Ayo mongkok Mang Dadi. Ayo kurang ka alun-alun. Ayo. Cak, beca ka alun-alun nya opatan. Ini dah naon. Atuh lajeng bae ye kileng serangkat ka alun-alun. Ngeman piwarangan raja mangul pi utusan ratu. Rek nakol benek kabuyutan. Rek ngemarkeun saembaran. Atuh mangga silengser lumpat ka alun-alun. Maklum mangul utusan ratu nampa piwarangan raja sadayana teu tiasa lereda. Lumpat silengser berebat tumpat kalumpat sakalumpat tampet taripatan bibis bedil kenyang arah batan panah. Napas nak mani ngukek Senen kau disrebo jumaah Napas nak mani ngukek Napas pacang pujeng bengek Atuh lompat Mamaleng ser lompat Mamaleng ser lumpat tatik beuki tarik dabuman diudag anjing belang anjing penek anjing jangkung lalakina hek lumpat di barengan pengek lumpat tampet diudag anjing pengek Alah eta napas lumpat Eta lapas nepi ka ditinggali teh ulah lengser nepi ka ngaburian. Tina punuk kenana kelumpatna anu. Eta tuh. Dah antep sina lumpat tuh tinggal itu antep. Itu. Ayo tuh. Tewak. Lumpat. Ayo kene, lumpat kene. Amwek gane ngamweng nulumpat turun Cigogo tempat Cigogo sangkat deui. Aduh, capeun da teh kayak gitu. Kemana bisa lompat ke mana? Itu geuning gitu tuh. Ngobacin buka pengko itu. Lain eta mah lain. Naonnya teh nu lompat itu naon itu? Hayam teman. Geuning. Ya lengser. Aya teh nu belah kulon. Tanya mun eta
Cici sini sata. Malah nyawa lumpat 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 atuh aya nama sumanga nu jauh urang deketkeun urang deketkeun nepisan urang ngerabut ka puhu papai ka akar urang pundai ti muharana silengser nangtung di alun-alun nakol benek kabuyutan pahibut ripuh sorangan lilana sawidak bulan Aduh, segede kumaha sorana eta benek. keleweng benek kabuyutan ngengkeung sorana awun-awunan tidayeuh ka pasisian Nepi ka mana nepina ta? sora benek ngungkung-ngungkung ti kampung ka suku gunung mipir-mipir tepi wiring sumebar ka sanagara. Aduh, kabeh ngadenge sora anu benek iwal ti anu bongi. Eta meureun kok otanya luhur serang ngedengi teh anu di ka Iran, meureun anu ka Amerika. Kalinya ka Ciborete gulunya. Ratu guyur selemur er sanagaranya beja apa beja-beja. Budul ngabrul ti kidul juljol torojol ti kulon. Hempak daratang ti wetan rame gandeng nu ti kaler kolot budak ting kurunyung ngarumpul di alun-alun. Loh, Kasampak di alun-alun silengser kerna kol bene atuh er pada nanya. loh. Aya naon mamang, aya naon? Ih, apan kadeuleu aya bene keur ditakol. Bener mah. Ih, jaheueuh. Nah, bene make ditakol. Ya heueuh, bene mah mudu ditakol. Laku bene kudu dicapek. Jih. Megeus tong loba carita. Deuleu ieu geus cape nakol bene, geuwat bantuan ku sadarea. Atuh ter kabeh mantuan bene hiji nu nakol jelema salun-alun. Halo? Bukbek sawareh nakolna marak kileungeun. Leuleus leungeun ganti narakolna ku suku. Aduh. Gempor suku ganti nakolna make hulu. Nepikeun kaloba pisan beres nakol ting goletak kapaehar. Aduh. Mungkin anu balarenyo sagala meureun. Musawareh deui. mata. Keur panakol ngahaja marawa halu. Memeh kana bene nyoba heula nakol batu. Bukbek batu di tarakolan. Tungtungna kagok sakalian diteruskeun kana ngomean jalan. Oh gitu mah. Dari batu pembangunan dapat panakol teh. Malah lagu. Jalma kabeh geus capek. Geus sareueuh nalakolan bene. Cep cempe ngong silengser biantara. Bacur jenuk balarea dengekeun ku sararea. Perhatian kapal udara di talian. Nu matak dia kabeh dikumpulkeun ku kaula lantaran deuk aya beja-bejana beja ti raja. Arieu sina beja. Raja deuk ngayakeun saemara. Ing saha bae jalmana. Itu cacahan teu menak. Bisa ngajawab patarosan raja rek didahupkeun ka Nyi Putri. Tak itu usina wawaran sing barang siapa yang mau mengiluan isuk datang ke Paseban ulah ringrang teu kudu make duit pendaftaran Teu kedah. atuh mangutun manglok Mang Dadi ngadangu kitu atuh ger rakyat galecok teu beda ti jog-jog mono ribut anu hayang milu ngadu milik ngadu nasib Tangtos. bari bubar rame saheng tinggal silengser nyorangan mangul bene agang egeng rek eureun di warung jono nyelang heula meuli cenol ieu teh sani saemara lain bantrak-bantrak Katena ieu mah. atuh kabeh nu kasebut lalaki di nagara eta mah paibut hayang miluan saemara. Anu deog, anu pengkor, anu jag-jag nu waringkas, tukang beca jeung juragan kumpul hayang milu saemara.
Ariosina Sayemara kapan kita dikeges nyata singsa kanu bisa ngajawab patarosan Kangjeng Raja eta nu gede milikna bakal ngawin Nyai Putri ting arabrul budak koboy nek ngiluan Sayemara nya darang dan pagagah-gagah make baju 7 rangkap hanap jadi calana lain jadi calana poho menan di lusuh calana mah di calana meureun ngan salah make calana budak sepatu disemir buuk disemir beungeut disemir maklum isukanana rek milu Sayemara atuh gojrot salamur atuh ear saja jagat dok milu Sayemara oi dok milu Sayemara mangkani kita milih minantu raja ya mungkin saha-saha mangutun anu menang Sayemara salian tinikah Kanyi Putri oke bakal ditamahan hadiah naon tah hadiahna kerupuk 70 blek anak kucing 12 alah anak anjing 15 gaang sakarung naon gaang bata sapotong keur malengpeng wungkul bere beca 2 nya kelilingna hiji mau beca diseret terjadi urusan pokona mah anu menang Sayemara hadiah namun cek basa ayeuna mah menarik bae mah ya kejutan gitu kejutan lamun cek basa baheula mah aduh hei ya orang caturkeun mae tong nyaritakeun panjang-panjang dan panjang mah catang kalapa bisi ningang kana sirah mending oge urang cokot pondokna ngarah gancang kaayaanana urang ngecaritakeun isukna di Paseban Balai Agung mata sang raja cucungu kulung calik dina kursi gilang kancana dihanapna hempak para santana para menak sadayana digigireun calik permasyuri sang raja gagah santana Raspati ngangodang dosan saged sarwa hurung herang ting buri nyai tina beling meureunnya nya tina eta meureun tina mute tina bangsa berlian nya kuda raja baheula hain eta kacileuk teh eta mangdekoknya ku raja meureun dina kursi biasa meureunnya nya kursi hoe nya gaya meureunnya aduh menang didudukui laken meureun cucunguk kitu meureun raja cucunguk didudukui laken meureun laken teh laken butut meureun moncor kaluhur nya meureun atuh ieu permaiswari na meureun di kedengeunana menang didudukui asepan meureun hain kacita ieu mah ngaran jenenganana lain cucunguknya cucunguk anu sok dina bilik tah ieu mah raja sang Prabu Cucunguk Wulung kantun ngantos waktu kacarioskeun cunuk waktu ningang mangsa geus nepi kana wancina Sayemara rek dibuka atuh nu bade ngiringan Sayemara taeta anu rek ngiringan Sayemara geus kumpul baris dikumpulkeun aki-aki wungkul belah kenca budak ngora wungkul belah katuhu wungkul kitu nu wungkul eta mah nu wungkul we ngajajar rek milu Sayemara barang geus tuki kana wancina nitih wanci nu mustari ningang mangsa nu sampurna ieu Sayemara bade dibuka atuh pangpayuna kapayun kubu kituur pugur nu kapapancenan janten panitia ngong pidato muka acara Allah kieu pidatona kumaha
Para saderek, para santana, langkung ti payun kirang ti tukang. Gitu Kang. Bapak sebagainya, panitia di dalam pemilihannya Sayembara ini sanes. Pertama-tama mengucapkan selamatlah atas kedatangannya para tetamu, baik pengagung, dan mohon maaf seandainya baik penerimaan atau sesungguhnya adalah kurang utami. Maksud diadakan Sayembara adalah sudah jelas, yaitu memilih Picarogian Neng Putri. Semogalah para pemuda yang ada minat berjuang dengan dogu lupet nyawa di dalam adanya memperjuangkan pipa Bajekaran ini. Ya. Atas nama seluruh panitia, sekali lagi kita ucapkan sebegitu. Nah, sebegitu. Oh maklum dah Maklum panitia orang kan. mah pebaliut. Pebaliut dah gugup Batu. batu. Ya, Raja. Kang raja mah. Kita buka wae saniwara di saniwara deui. Sayembara buka ayeuna tong kita. Kang. Lami keneh kitu itu ditutup sayembara teh. Allah kacarioskeun dageus cunuk kana waktu sang raja pidato. Pidato deui. Gerem gentem swanten. Oh, raja teh kok. Anu matak ku kaula dikumpulkeun batur jenuk balarea lantaran kula terek saemara. Rek neangan pisalakieun pikeun anak kula Nyimas Ratu Roro Inem. Sing saha bae henteu cacah henteu menak, henteu miskin henteu beunghar, anu bisa ngajawab pertanyaan kula eta anu bakal jadi piminantuan kula disagigireun bakal ngaganti kaula jadi raja di kerajaan Sayangkaa. Loh? Seug ayeuna mah coba-coba saha nurek ti heula kahareup geura jawab pertanyaan kula. Atuh pangepayunan nu dongkap hiji aki-aki tawehwo. Loh? Ari aki-aki teh jiga aki-aki tapi geus kolot. Nya ya aki-aki mau sekolah. Nya kolot. Kolot aki mah. Pipi kemong. Buuk bodas semu putih. Bodas teh putih kene. Oh, putih kene. Putih bodas kene gitu. Maksud teh semu coklat. Tak gitu. Bodas kolot. Aki-aki aneh pisan. Dangdananana es tuning basajan. Leungeun katuhu nyekel iteuk, leungeun kenca mamawa blek. Kenaon Black? Hemeng sang raja. Ke. Saha nya salira kekasih teh. Sareng di mana lemur matuh banjar karang pamidangan. Ari ceuk eta aki-aki nepagel abri Swadma. Swadma. Budak asa kakarak ngadeng aya raja ngaranna Swadma. Ah, tenan Di kerajaan mana salira teh? Pawe telepat mak di Bayaubong. Bayang. Raja ngahuleung ngaraga menang. Di Bayaubong. Di Bayaubong. Terang ieu teh aya sayembara bulan. Nah hasalira teh bade ngiring sayembara. Lain dek beli minyak tanah. Dia bukan raja urangnya. Rek nanyaan sayembara. Ieu teh lain agen minyak tanah. Desa ke agen. Sanes agen minyak tanah ieu teh sayembara. Sayembara. Sumuhun.
Ayo bae bijak tanah we. Eta kukeuk. Meser minyak tanah mah sanes di dieu atuh. Turun. Wah, pedit pisan kalangkan sabaraha. Ayo we bijak tanah setara liat. Kopor kosong. Aya aki-aki bedang pisan. Bedang, bedang. Tu bagian itu aya kaisin karaja ngasong-ngasong black. Kapan kumaha teteh? Atuh aki-aki munur. Col deui. Ieu mah aki-aki nu leuwih kolot deui. Barang jol ka payunan raja cong nyemah. Rengkuh pisan. Sateuacan raja ditaros teu pupuguh kalepek kapaehan. Joreng geus kolot pisan. Karek naik capek lieur kawas teh mangutut. Lieur mungkin. Da kaciri ngabudah. Barang digaradah dina sakuna pinuh ku surabi. Kacarioskeun anu ngiringan saemara geus aya ratusna. Tapi hiji oge teu aya putra raja Prasantana nu tiasa ngajawab patarosan ti Prabu Cucunguh Pulung. Barang geus kitu jol hiji budak ngora Kasep eta mah. Ari ngaranna Prabu Asnaid. Aya baheula. Aya. Tah mun ieu jigana bisa, cik kula rek nanya mun nya maneh bisa. Patarosan ti kula pertanyaan ti kula dengekeun ku balarea. Geni Bayu sakali deui. Geni Bayu kadang ku sararea. Oh syukur. Kula sorangan teu kadang. Atuh nah. Geni Bayu banyu bumi naon pihartieunana. Atuh cong eta satria nyemah bari teras nerangkeun pangapunten nun. Upami telepat eta patarosan teh kieu unina kieu piwalereunana.
geni bayu banyu bumi eta teh ngagamarkeun kayaan diri manusia anu nuju nungtut ilmu nun. Hari geni eta seuneu perlambangna jalma anu kakarak diajar ilmu. Sifatna kawaseuneu salawasna panas, sifatna salawasna hayang kaluhur. Beuki pinter, beuki luhur ilmu, beuki loba pangabisa mimiti nincak kana bayu kana angin. Hari sifatna rata. Jelema nu geus ngabogaan sifat angin rata kasasama teu ngabeda-beda teu si kaya teu si miskin teu cacah teu menak kabeh disarwakeun teu kolot teu budak. Nincak deui kana ilmu anu geus leuwih luhur nyata nincak ilmu banyu ilmu cai. Hari cai teh turun ka handap sifatna kitu deui jalma nu geus nincak ilmu cai bakal leuwih ka handap teu weleh ka handap teu weleh ngarenah. Paribasana sanajan ka tukang beca teu weleh punten sanajan ka budak satepak teu daek munghak. Beuki jero ilmuna geus jero pisan nincak dina ilmu. Anu kaopatnya eta sifat bumi cicing. Sifat bumi mah rek ditincak ku jutaan jelema teu weleh cicing. Tara aya protes di teuneunan runtah ge cicing. Moal jigana Sagala kekuatan padahal boh seuneu sagala rupa cicingna di jero bumi. Kitu mun teu lepat walaran ti kula. Atuh bingah ye Prabu Cucunguk Wulung. Dasar mudasir anak kula teu burung manggih jodoh. Tah ieu jodoh teh saha ari jenengan teh Kasep? Upami dipercanten mah ye pribados teh Prabu Asnaip. Prabu Asnaip Prabu Yot Ti nagara Giribig Tiris. Uluh Bawahan bojong-bojong pasengsel. uluh Lemur dugul desa butak. ayo mayung ni kang ngantai. Syukur Kasep ari pada melan sapopoe kana naon. Upami diparcanten mah pada melan teh ngurek. Geus oreng teh. Ieu mah cara tukang pantun ya. Tukang ngurek. Ya. Ngurek sote lain ngurek belut ieu mah ngurekan ilmu panemu. Oh, Di gitu. para anu luhur ilmuna tinu jemar pangabisana teu boleh diurekan disabaran ditagogan sina nyangut. Nungtut ilmu teh nyiar luang teh teu beda ti ngurek kudu sabar nungguan belut. Mun geus nyangut kiriwil menang nu gede bungahna teu katulungan mangpaatna matak sehat kana awak. Edan Hot, hop. Ay, marukan teh capek teh mantun teh. Tenan. Alah, cing saheong atuh. Kayaknya Caheong. sacawau mah. Si atuh kadekeun. Ketembang atuh ieu meuni leuleus kieu. Teh naon teh? Kopi teh? Kopi, si kopi. Naon teh? Cau, naon di teh? Naon? Jalabria aya teh jalabria. Oh, cing kira-kira tuh mah nya mere rapia. Jalabria. Ieu jadi milu torek ieu teh. Tak urasa. Tah, cika dia. Geuning Aya. urang. Ieu teh kopi na geuning portas ieu mah. Kopi susu. Oh, kopi susu. Portal. Alah, ganjek dah, Cikampek. Edas we, alah. Iya. Bari resep nungguan inung budak keur ka pasar mang tadi lah. Haja cenah. Kurilingan bete inung budak teh. Aduh, iya mah. Nyangakeun ya. Cep mega, cep dik-dik ya wateng. Hop. Hop. Kalau wong mah ngalarang asa. Oh lu. Susu
supinu da kurang asuh. Das we. Kajidak. Pangarasa mangkok anu kawasa seueur jalmi nu langsung geuning Mang Dekok, Tobat. Mang Iping, Mang Adi, dan nu kalah Das we. Allah was ngadangukeun kacapi nya. Bari ningali gunung pasawahan, gogolehean di saung, syukur digegel anjing, aduh bunga. bari ngegeban marmot. Allah. Cikanya mangkok, Cikampek. dikampekok. Hamplas mah mangutut daraga jati palataran babalean mah gini da ikhlas raga dasar ngepati Nya. ikhlas raga sareng pati lantaran ku kasayan geuningan mah yang utun Mang Dadi ku kasa pesawat cukur diango manektekan lamun haria urang runtut raut sarang batur ulah sok mah Mang Dadi pakia-kia Ulah. Sauyunan. ulah sok mah Mang Ibing Ulah. pakia-kia Kayaknya mah runtut terus sarang batur geuning ulah sok pakia-kia Kayak bapak ah. Kumaha Ieu teh kieu ya Mang Dadi, Mang Utun, Mang Ukok. Kumaha, Bing? Ieu teh sanes kirang sono da bade keterasan ieu teh. kerasan ya urang. Eta di titah nawu sumur. Olo Nya. Mantun trasna sumur. Apaan ieu mah dalin mantunyan pepantunan. Pepantunan. Kyai mantun mah hayo disangka ku ahli pantun. Iya Bapak Pepantunan pantunan. ge pepantunan bohongna deui. Horoyan. Huruyan Nya. bisi aya ahli pantun benu. Sanes. Pantunan. Oh, kana ieu mah saruk-saruk agung cukup lumur Jemar Pangampura. Hampura anu disajanya. Oh. Daya mah urang mangariung papantun kieu. Ai pantun aslina pan urang teh kedah. Luhur ilmuna, jero pangabisana, Teras, pada gitu. sasayagianana ge ari ieu mah geuning opieun ge naon eta? Malah. Ah, Ya malah. Syukur bugis tak one. naon deui eta kolok kerupuk kuning. Kolak turu. Ieu bade milarian pun anak ieu ka jalan nah. Kana Pelang sok balalangor. ras. iya oleh-oleh kayak ketuang putra ieu manisan marmut Nah eta lah. Permios atuh mangga sadayana. Mangga.